Wilujeng enjing sadayana salela 3 menit kaharep anjeun bade sareng urang nyaeta Restu Ajeng Nabila ti kelas 11I. Di acara Sunda TV anu ngabahas wartos panganyarna sarta terpercaya. Bojonegoro sajumlah imah warga di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ruksak jeung rubuh alatan katebak angin gede Sabtu berang tanggal 30 bulan Juli 2023. Sajumlah tangkal oge dilaporkeun tumbang ngabalukarkeun kabel listrik PLN Pegat. Ngabalukarkeun sabaraha desa ngalaman parem. Sakurang-kurangna hiji imah di Desa Wadang, Kacamatan Ngasem, runtuh jeung 2 imah sejenna ruksak sedeng. Sementara eta di Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, hiji imah dilaporkeun ruksak leutik. Henteu aya korban jiwa atanapi tatu di kajadian ieu. Sedangkan kerugian material diperkirakan 100 juta. Kapolres Ngasem, Inspektur Pertama Polres Bojonegoro, Karyoto dikonfirmasi ku awak media ieu salaku negaskeun eta kajadian. Nurutkeun manehna kronologis kajadian eta dimimitian poe Sabtu berang tanggal 30 Juli 2023. Kira-kira jam 16.45 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Ngasem, hujan gede dibarung angin gede. Kejadian ieu nyebabkeun sabaraha imah di Desa Wadang runtuh sareng ruksak ku tangkal anu tumbang. Sementara eta di Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, hiji imah ruksak hampang sarta sabaraha tangkal ambruk atawa tumbang. Di Desa Wadang, hiji imah ambruk, 2 imah hantepna dirurug ku tatangkalan. Desa Jampet ngan ruksak saeutik geus beres palurah cek Kapolres Ngasem Inspektur Karyoto. Imah warga nu rubuh milik saliku di Desa Wadang RT 022 RW 006 Kacamatan Ngasem. Korban diperkirakan ngalaman kerugian material 50 juta. Sementara eta imah anu ruksak kaasup milik Salim Desa Wadang RT 030 RW 008 Kacamatan Ngasem. Korban diperkirakan ngalaman kerugian material 20 juta jeung imah Ahmadun di Desa Wadang RT 023 RW 007 Kacamatan Ngasem. Korban diperkirakan ngalaman kerugian material 30 juta. Aya 0 fatalities, jumlah kerugian material sekitar 100 juta rupiah, saur Kapolres sektor. Tina data anu kakumpul salian ti Kacamatan Ngasem, angin gede oge lumangsung di Desa Talok jeung Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Balukarna sajumlah tangkal kacaritakeun rubuh atawa tumbang, sabaraha hatep imah warga oge rusak. Di Desa Talok sahenteuna 3 tangkal tumbang lumangsung di 3 titik. Salah sahijina nabrak mobil warga setempat ngabalukarkeun ruksak kaca hareup pegat. Jandela belah kenca-kenca sarta dented luhureun awah hareup. Sementara eta di Desa Sumengko sahenteuna 5 tangkal dilaporkeun tumbang sareng nabrak imah warga. Tangkal anu tumbang oge ngaganggu arus lalu lintas di kampung satempat. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuna. Pamirsa sadayana mugi ieu warta janten mangpaat.